gancang mancuh ke ditangtungan anak bari merhatikeun anu lawan harita Rasmaji Bupati Najro Hatena edan kekuatan tenaga lapisan si Dugul bener-bener luar dugaan. Aing asa teu percaya mangkulu kawas si Dugul boga tenaga lapisan anu leuwih kuat ti aing. Ilmu panganten badan di luar dugaan aing tah. Kabuktian kecepatan gerakan anu leuwih cepet tibatan gerakan aing tah si wabarak teh. Urang ajar. Dah aing kudu eleh jajaten ku mangkulu kawas si Dugul. Aing kudu leuwih hati-hati mun ka kieu mah ye. Ningali Ki Rasmaji can ngabangun pasangan pikeun neruskeun tarungna harita si Dugul terus cerita. Pangalanan tarung mau lah bari jeung mikiran nu lain-lain atuh Ki Rasmaji. Kon heula masalah hutang teu ka dipikiran gitunya. Nu kudu dipikiran mah kumaha carana sangkan bisa ngarubuhkeun lawan senis. Uing apan mah diberi ampun ku ente. Anu mata kudu ngagunakeun jurus anu ampuh Ki Rasmaji. Teu kun loba ngabatur sadugul. Urang teruskeun sataungna. Dicumponan ku lewek sia kayang silaing teh. Ditarajang ku jurusan leuwih ampuh rasakeun sia. Heya. Jorela cilung Ki Rasmaji maju dina rajang. Dina ngalakukeun panarajangna Ki Rasmaji leuwih ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Kituna teh lantaran Ki Rasmaji ngarti si Dugul lain lawan anu enteng tahapan ajen pangarti ilmu silatna. Si Dugul geus teu hayang lila dina tarungna sigana mah. Anu mata harita geus teu nyingkahan panarajang lawan tapi ngabendung ku sapasang leungeunna bari terus ngalakukeun panarajang balasan. Datang panarajang lawan. Sok gas. Dalig deui. Ki Rasmaji ngadalig deui kadorong mundur ka tukang. Dina kayaan lawan can sempet mancukeun tangtungan harita si Dugul geus ngaculat nu sutepus ku panarajang lawan. Nuturkeun badan anu keur ngadalig deui. Coy lajeng sawuk yuk. Panarajang sapasang leungeun si Dugul pilih genti ngarah kana anggota badan lawan. Ki Rasmaji anu keur ngadalig deui di tarajang ku anu lawan pugue jadi kageteun oge. Tapi kangaranan jago kolot anu geus asa ku pangalaman harita Ki Rasmaji henteu ngabendung panarajang lawan tapi ngarubuhkeun maneh ka belah katuhu anu saterusna ngagorentelkeun badana. Antukna panarajang si Dugul ngan saukurkeun kana atawa ka tempat anu kosong. Sok yuk dari keblug kurentel. Ki Rasmaji ngagorentelkeun badana sababaraha kali. Saterusna dua dampal leungeunna ditekankeun kana taneuh. Sabda tuyai cing. Ki Rasmaji mancuh dina tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Bari merhatikeun anu jai lawan Ki Rasmaji ngomong dina jero hatena. Aram jana. Aing mun teu ngarubuhkeun maneh terus ngagorentelkeun badan bisa kabeunangan ku panarajangna si kurang ajar tah si Dugul. Narajang dina kayaan aing keur ngadalig deug mundur ka tukang. Si Dugul siga nu hayang bisa sagancang ngarubuhkeun aing sigana mah. Ningali kana kayaan seperti kieu aing teu bisa tarung tanpa pakaran. Aing kudu ngagunakeun pakaran mun teh mah ye. Rasakeun sakurang ajar modar sakuleung aing sagedeung deui sia. Ki Rasmaji nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun pakarang. Ki Rasmaji harita mesat bedogna. Serepet. Gurilap. Bedog ngagurilap nandakeun bedog anu seukeut. Ki Rasmaji bari musrikeun paneutepna ka nu lawan terus carita. Perhatikeun ku selain Dugul kurang ajar. Dewek geus mesat ye bedog deui sia. Bedog nu digunakeun ku dewek lain bedog samarangan deui sia. Jadi si lain montong kaget
mun samaranjeung sabetan ieu bedog mawa pangaruh kana gerakan si lain anu moal bisa luasa ngalakukeun gerakan deuleu. Artina ieu bedog geus moal bisa disingkat ku si lain sadugul, tapi bisi si lain boga pakarang hasok gunakeun sakulajar sok gunakeun pakarang si lain dugul. Nah, meniku maksa kudu make pakarang. Uing matara mawa pakarang ti parasmanan. Nyada ampuh keneh sapasang leungeun uing jeung pakarang mah sanis. Baik anu ngagerakeun pakarang teh apa leungeun. Sok we bedog gelas maji golerkeun da mah bisa nanaon sanis. Bisa nagerak eta bedog lantaran digerakeun ku leungeun. Mengertos enggak sih? Kiras Maji langsung ngabangun pasangan bari nyarita deui. Sabodok masih lain we rek ngagunakeun pakarang jeung teu nama sakurajar. Ngan ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun. Kangaranan dewek geus ngagunakeun ieu bedog. Si lain montong kaget mun bakal kawalahan sadugul. Mani hari puke tu etanya capek. Kawalahan jeung teu nama teu kudu ka dipasikeun ku di dinya atuh Kiras Maji. Salunya jadi sawaligna. Oh, Kiras Maji dua kawalahan. Mun cepikeun kaki dua panceri. Mun keur Kiras Maji naon ge sanis. Si lain bener-bener ngapain tengah dewek sadugul kulajar. Nah, seringnya capek teh. Dadah sia ieu. Jurewat Kiras Maji miheulaan majuna rajang bari metakeun bedogna anu gugur di lapan. Samuk kirap silat los panarajang tegena kana sasaran sirim si dugul geus pindah tempat. Kiras Santi ngagentak deui ngacolat si tepus ku panarajang susulan muru ka si dugul anu geus pindah tempat. Waktu panarajang lawan mangrupa sabetan bedog ngarah kana beheungna si dugul balik badanna ka tukang saeutik bari ngagiwar ka belah kenca. Sauk kirap kiwar plos dina kayan badan si dugul rada dengdek ka kenca suku katul si dugul ngalakukeun tajongan kana pigelang leungeun katulawan. Paroka ya Kiras Maji ge teu kapalingan gerak harita ngarobah tata gerakna. Bedogna jadi disabetkeun kana suku katuhu ge teu kapalingan gerak harita ngarobah tata gerakna, tapi si dugul ge reka kalitan nalik sukuna nyingkahan sabetan bedog sak hiuk hilap set terat sabetan bedog saukur nyabet angin. Kiras Maji jadi kapalingan gerak harita sodokan leungeun katu si dugul kena kana hulu angan lawan sak sodok cekuk ngeges. Wah Kiras Maji ngagerok kaget bari nahan ka nyeri harita ngahayungkung munur ka tukang. Tapi daya tahan Kiras Maji cukup hebat. Harita gancang mancukeun tangtunganana bari ngatoreng hapan napasna. Bari merhatikeun kanu jelawan Kiras Maji ngupat dina jero hatena. Panarajang si dugul cepetna keran. Aduh, sempat bisa di Bandung jeung disinggahan ku aing. Pira ku aing kudu eleh jajaten ku mangku kawas si dugul. Wirang kacina keur di aing. Mun nepikeun keleh jajaten ku si dugul. Bakal ka emper-emper beja nyebar ka mana-mana. Pupuh pagulon sang kalayuda dirubuhkeun si dugul. Kalau aku mau ge aing kudu bisa kungkulan anu dilawan. Lamun teu wirang keur di aing. Ningali Kiras Maji can ngabangun pasangan, harita si dugul terus cerita deui. Kumaha atuh pupuh paguran jeung pupuh lemur teh. Si Ganu Raja ngahun rek nuliskeun karung teh ieu nih.
tapi dari kebenangan ku panarajang lawan mah tepo-tepoe ngerasa nyeri usanis wayahna we mun Kilas Maji kebenangan di ku panarajang win tak ge tong nganggap centeng kasih dugur jago ti kidul najan sirahna gunul ilmu silat mah punjul so kadang-kadang bari jaga garo bujur mang sadayana Kilas Maji ngawangun pasangan bari musyrikeun panentepna ka anu jilawan betus nyarita silain gunung arte dugul dewek salaku pupuh paguran sangkala Yuda geus beuri seueuh ku pangalaman dina mangsana makalangan di dunia kajabaran Indonesia jadi silain ngimpi mun boga pamikiran bakal mampu ngukul ajen pangasi dewek deus sia nyata neon-neon rek dianggap mimpi oge Kilas Maji tapi ulah salah sabab aya kalana dina ngimpi teh bisa jadi kenyataan sanis surah buktikeun atuh ari heuh mah Kilas Maji bakal ngarubuhkeun aing tong loba nyat sampai ka mana-mana ya si lain memang bakal dilubuhkeun ku dewek gol tanda sagulah ajar lewat curung Kilas Maji maju dina raja ngagunakeun curus anu leuwih ampuh dibarengan ku kacepatan gerak jeung kekuatan panarajang anu leuwih dironjatkeun ilmu silat salaka bajra nu digunakeun ku si dugur jeung ilmu silat nu digunakeun ku Kilas Maji kawilang saimbang mundina kayaan anu sawajarna mah tapi kayaan si dugur ku pangaruh kekuatan tuah kasakten kalung wasi kuning ngajadikeun ilmu pangenteng badan jeung kekuatan tenaga lapisanana jadi sababaraha kali tikalipat eta kayaan ngajadikeun Kilas Maji teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan si dugur kitu deui dina parang bantrok kekuatan tenaga lapisan anu ngaliwatan bantrok kena leungeun tumerapna ka Kilas Maji mah jadi manehna anu ngadalik deui kadorong mundur ka tukang sohyuk plos samberan jeung sabatan bedog teu keuna kana sasaran sabab cirim si dugul ngajelak pindah tempat Kilas Maji jadi beki panaraja panasaran harita ngacelak deui nyusul tepus ku panarajang susulan celas sohyuk datang di panarajang susulan Kilas Maji harita si dugul ngacelak cirimna ka tukang celak plos si dugul geus aya ditukangeun badan lawan tapi Kilas Maji ge bisa nganyahwankeun anu jilawan aya di tukangeunana atuh gancang harita ngabalikeun badana tapi samemeh Kilas Maji ngalakukeun panarajang harita si dugul geus miheulaan ngalakukeun panarajang balasan ningali panarajang dengan katu si dugul rek ngahantem kana dadana rikat harita Kilas Maji jingkrak kagigir bari jabatkeun bedogna kana dengan katu si dugul anu ngarah kana dadana hiu jingkrak sak hiu sabetan bedog Kilas Maji ngarah kana dengan katu si dugul tapi si dugul gancang harita narik panarajangna bareng jeung narik leungeun katuhuna ka tukang harita suku katu si dugul najong iga burung lawan Poro kaya Kilas Maji ge teu kapalingan gerak harita ngagajang luncat ka beulah katuhu bari nyabetkeun bedogna kana lebah dada lawan sohyuk kajeng pelas si dugul ngagajleng ka beulah katuhun badan lawan bari ngalakukeun panarajang balasan leungeun katu si dugul harita nyaeta haribu anu katuhu lawan teh dituturkeun ku jejekan suku katuhu kana cangkeng katu lawan panarajang si dugul geus teu sempet disingkahan lawan
Panarajang karena hari buka tuhu disusul kujajakan karena cangkeng katulawan secek jano aing kamulangan deui jano kualar Kiras Maji ngageronahan ka nyeri bari nyolontot ke belah kenca solontot raneg Kiras Maji ngereunkeun sukuna Klojong mancukeun tangtunganana di hareupeun lawan hebat daya tahan badan Kiras Maji teh euy 2 kali kabodanganku Panajang Uing geus nyolontot tapi teu nepikeun ka rubuh memang kudu kitu ketang kangaranan pupuh paguron tang tuwe gampang kitu wae dirubuhkeun lawan sani tapi ningali Panarajang Kiras Maji cenah aya nu geuna kana anggota wae aing sigana mah euy nu bakal unggul dina ieu tarung teh Kiras Maji Kiras Maji beuki kesel jeung penasaran caritaan si Dugul memang bener geus sababaraha kali Kiras Maji narajang tapi panarajangna kacan aya anu keuna kana anggota badan lawan sakali-kali acan padahal lawan dina eta tarung teu ngagunakeun pakarang Kiras Maji bari ngabangun di pasangan harita merhatikeun uji lawan bari terus ngomong dina jero hatena aing geus kabeudangan di wae ku Panarajang si Dugul sebenarnya aing teu ngarasakeun ka nyeri ya teh sababaraha kali aing kabeunangan ku si Dugul aing kudu ngagunakeun jurus simpenan mun kaya kieu mah mun jurus simpenan masih kana tetep bisa diungkulan ku si Dugul aing geus eueuh dipilihan kajaba si aing ngagunakeun jurus pamungkas ilmu pangeteng badan si Dugul benar-benar di luar dugaan kecepatan gerakanana teu bisa diimbangan ku aing kumaha Kiras Maji dadaraman sedayana diperhatikan ku uing geus pasang de jurus geuningan artina masih kena diteruskeun meunannya ieu tarung teh seni nya ari uing mah kumaha kurep lawan we sanis rek tarung tepikeun ka kepeting ge moal burung di ladenan ku kuring mah Kiras Maji ya si laing montong ngomong ka mana karab sadugul sombong sia sagadeng ge ku dewek bakal dibuktikan sia si laing anu bakal dirubuhkeun ku dewek rasakeun dugul Jorela cinung Kiras Maji maju dina rajang ngagunakeun jurus simpenan Panarajang Kiras Maji jadi leuwih garang Kiras Maji ngarang seku Panarajang karep hayang kade teh ngadesekan lawan tapi rangsekan Panarajang Kiras Maji teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan si Dugul anu harita jojorelatan di antara sebetan pakarang lawan sok celat bros 2 kali Panarajang Kiras Maji bisa kena karena sasaran sabab kecepatan gerakan si Dugul teu bisa diimbangan waktu datang Panarajang anu katilu kalina harita si Dugul ngacerat kabelah katuhun badan lawan sok celat bros samemeh Kiras Maji bisa nebak karena tindakan dilakukan ku anu lawan anu harita aya di belah katuhun badana harita si Dugul geus kaburu ngalakukeun Panarajang balasan Panarajang leungeun katu si Dugul ngetig pigelang leungeun katu lawan ngajadikeun bedogna lepas tina sakelanana sageus meh bareng lagragna bedog kana taneuh harita si Dugul ngasukeun Panarajang leungeun kencana mangrupa tonyokan anu ngadagor kana dada lawan
sak yuk ceburut yes bodang deui jalo aing kunaon aing remen-remen ting kabeunangan ayeuna Kilas Maji ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug menurut ka tukang sababana lengkah si Dugul mancu dina tangtunganana mereka sempetan pikeun jadi lawan mancukeun tangtunganana Kilas Maji da puguh jago koroceung pupu paguron daya tahan badana cukup hebat harita Kilas Maji masih kena bisa mancukeun tangtunganana Kilas Maji ngahulang sakedeung masih kena ngarasa kaget siga nama salian eta mangsa neruskeun tarung namahna geus teu bisa ngagunakeun pakarang bedogna Kilas Maji nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna bari merhatikeun kanu lawan harta Kilas Maji ngomong dina jero hatena aing geus eueuh dipilihan mun kae kieu mah kudu ngagunakeun jurus pamungkas pikeun mastikeun aing atawa si Dugul anu bakal rubuh ka solat eli jajaten dina hati leutik mah aing memang ngarasa sabil ieu teh sabab ilmu panginting badan jeung kakuatan talaga lapisan si Dugul memang leuwih punjul si kurang ajar teh tapi mun aing kudu ngaku kana kaunggulan lawan rek dikamanakeun beungeut aing rek dikamanakeun harga diri aing aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan talaga lapisan sapenuhna ieu mun kae kieu ya wah atuh Kilas Maji masih tetap rek naruskeun ieu tarung teh ala kalau mah hulang-hulang kitu lumatak loba urusan jeung Bang Emok teh kitu mau rek diteruskeun kumaha tuh apa geus mah bisa ngagunakeun pakarang ieu nih ari uing mah kari kumaha Kilas Maji rek dicukupkeun tepi ka dieu tarungna teh neon-neon eta mah kari kumaha kalep jeung kahayang di dinya nih ya Dugul ieu tarung urang ageskeun deui sia kagok prodok kalamang sia si ka aing mah urang pasikeun sia si lain atawa dewek anu bakal rubuh ka soran eli jajaten sanajan dewek geus teu ngagunakeun pakarang tapi sapasang leungeun jeung suku dewek bakal leuwih ampuh tibatan pakarang si lain deui sia anu jelas dewek bakal mungkas si tarung salugul jadi maksud Kilas Maji mah bakal ngagunakeun jurus pamungkas beunanya gitu nggak aya kepastian saha nu bakal rubuh ka soran jajaten itu sedih ya kitu mah teu neon-neon kuing getang ku bakal diladenan mun uingan wae wajar ada eleh pangalaman sanis mun uing menang wajar dah tidak trige wih macan kebenangan ku panajang lawan gitu tah ki parasmanan iya anu mata ku dewek bakal dibuktikeun sadugul jurus pamungkas Sangkalayuda Jorela Cilung Kilas Maji maju narajang ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapenuhna ningali datangna panarajang lawan harita si Dugul teu nyingkahan panarajang tapi ngabendung ku sapasang leungeunna batrokan kakuatan talaga lapisan kaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung sok yuk keras daligdeug Kilas Maji ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang samemeh bisa mancukeun tangtunganana harita si Dugul geus ngajelak nuturkeun badan lawan kajadian satulisna si Dugul nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan daligdeug sok yuk keluar plos yuk tapi dina panarajang anu saterusna mangrupa panarajang susulan geus teu bisa disingkan ku perasaan atau ku Kilas Maji harita si Dugul ngagajeng luncat ka luhur setengah badan panarajang leungeun katuhu ngahantam tareham lawan anu beulah kenca
sedengkeun panarajang leungeun kencang hantem kana dada tumurapna ka Kilas Maji harita badana jadi ngacengkang oleh ka tukang Kuracileng hiuk keus sarsu tubrakeun aing robohnya mah aing roboh aing roboh Kilas Maji ngageronahan ka nyeri bari badana ngacengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana cengkang koyap kedebut Kilas Maji rubuh ngabebangkang maring lemah. Tina sela-sela dua juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Si Dugul mancuh dina tangtunganana. Kangkeun Sapri ningali anu jadi guruna dirubuhkeun ku anu jadi lawan, harita ngagajang loncat terus lompat mulu ka tempat guruna rubuh. Sangeusna deukeut harita Sapri terus adeku digigireun guruna anu masih ngagoler betos carita. Ya Allah, ieu mah jadi asa teu percaya Sapri. Ningali jadi guru dirubuhkeun ku si Dugul. Atunya asa teu ka hatiku pikir kawan kaku kakek guru bisa dirubuhkeun ku jalma seperti si Dugulnya. Ya atuh ieu mah mata kaget ka madunganna oge ji. Atunya ieu mah di luar dugaan ki guru bakal maranapan kejadian seperti kieu ji. Kilas Maji ngoneal hudang lalaunan terus diuk. Dampaleungeun katuhuna nyelang nyusutan heula getih anu ngalai tina sela-sela dua juru bibirna. Bari ngatoreng hapan-apasna jeung semengir ngarasakeun ka nyeri harita Kilas Maji terus ngomong lalaunan. Edan dewek asa teu percaya Sabri euy. Ningali kana syariat mah sakarea si Dogo teu katingali jeung teu pantes we disebut jago euy. Alah kekuatan jeung kemampuan ilmu silatna benar-benar di luar dugaan lain euy. Luar biasa teh geulana Sabri euy. Dewek benar-benar dengar cadas ieu mah. Dewek nya nangan wiwirang ieu mah Sapri euy. Atunya lebah dinya nama Sapri ge pogo ngarti. Tapi nya masih kene aya untung nak cek Sapri mah. Atunya masih kene untung. Ku si Dugul teu terus ditandasah. Ya atuh mun manehna niat binasa mah cetekeun moal make kudu hese. Ngabinasakeun ki guru. Atunya memang kieu kanyataanna ki guru. Nya teu bisa dibantah. Si Dugul harita datang nyampeurkeun ka tempatna Kilas Maji anu harta masih kene diuk can cengkat nangtung. Sangeusna deukeut harita si Dugul terus nyarita di ka Kilas Maji. Ampura mun ayeuna Kilas Maji jadi nyandangan ka nyeri hamperunya jajauh ka hayang Sriman Senis. Bagaimana ceritaan Sapri tadi mun uing niat binasa ka sasama ku sakali deui ngaceprot oge ka Kilas Maji bakal terus rubuh terus sigusik deui tah. Tapi uing lain jalma di golongan anu jahat anu matak teu boga tekad teu boga karep hayang ngabinasa lawan anu geus teu bisa walakaya anu geus teu bisa ngalawan kitu sadeng. Sabab ku pangakuan atau aku pungkasan dia kejadian ge Kilas Maji geus nangting ngarti sarta bisa nerima kana ieu kanyataan senis anu jelasin ieu tarung uing anu unggul. Kuring teh sosarajan ibah naon teh sira Dugul oge. Dewek memang rumah sar jajaten ka titipang ati ku ilaing Dugul. Kekuatan jeung kemampuan ilmu silat anu kacangke ku lain memang leuwih unggul Dugul. Dewek sorangan kenyang ka bakal ngalaman kejadian seperti kieu gua. Leuwih na eta dewek kanuhunkeun sabab teu nepikeun ka dibinasa ku ilaing gua. Sapri harita milu nyambungan kana caitan anu jadi guruna. Nya
atuh sok sanajan kuring ge surua nyahe nganuhunkeun bulu kuring henteu dibinasakeun nyahe atuh mun dibinasakeun mah apan bakal bubar paguron sangkala yuda oge nya atuh nyahe reka sadu bisa ngagartikeun ki gurunya. Aduh maca ku ayeuna ieu kajadian tiras mah teh kuduna nanti ngageuing pikir mah hudang kasadaran sanes ngalaksanakeun paengsana ki warangkas keur ngalindih ngagunakeun pupuy lembur sarta nyieun aturan nu saolah-olah meres keur warga pangeusi lembur itu. Rupa-rupa pisan ieu mah jadi kapan geus jelas eta teh lain tindakan anu bener geus maji ngalakukeun tindakan anu nyangsalakeun warga pangeusi lembur teh apan sarua jeung tindak laku kajahatan sanes. Memang bener dewek rumah salah dugul tapi mun dewek kabangkang kana parentah laki warangkas geus pasti dewek bakal narima kana akibatna bakal dibinasakeun geus moal dibere ampun ku warangkas gul jadi dewek kapaksa ngalaksanakeun parentah sababna